Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa yang bagi sareng peryogi penting ditolibil ilmi pikeun jalma anu miliri ilmu kaki santri. Naon alayah taro ulah milih ieu ki santri. Naon al ilmi kanu warna atau macam-macamna ilmu binafsihi ku dirina nyarira. Nangtukeun milari ilmu ku dirina sorangan. Tekenging. Tapi kudah kumaha bal yupawwidu akan tetapina kudu masrahkeun ieu si tolib si santri. Amrohu kana perkarana ieu si santri ilal ustadi ka guruna. Jadi kumaha guru anu milihna. Fa innal ustada maka saestuna ari guru eta qad hasola parantos uninga berpengalaman lahu ka eta guru ka eta ustad naon atajarubu kana penelitianana percobaanana kana pangalamanana pidzalika tina eta ilmu. Waropa sareng uninga dari guru bima kana perkara yang bagi anu peryogi anu penting likuli wahidin ka saban-saban santrina saban-saban si jalma. Jadi terangeun mana anu penting dipelajari ku santri, anu paling utama mana anu kedah dipandeurikeun. Wa ma sareng kana perkara yaliku anu pantas eta perkara bitabiatihi kana watakna thalib. Jarang uningan dari guru mah kana tabiat mana nu kudu sesuai sareng tabiatna atau watakna eta santri. Wa kana syekhul imal ajal wa kana sareng kabuktosan sa asykhu al imamu al ajalu al ustadu burhanul haq. Syekh Imam Ajal al Ustad anu janten hujahna kararasan kabeneran hak. Wadini sareng hujahna agama rahimahullah mugi Allah maparin rahmat ka eta anjeunna. Yaqulu cumarios eta syekh kana tos aya saha talibatul ilmi jalma anu milari ilmu di zamanil awal dina zaman kapungkur. Upawiduna sok masrahkeun ieu talib dina zaman awal umurahum kana urusan aranjeunna pita alumi dina nalika milali ilmu ila ustadihim ka guruna. Wa kanu sareng kabuktosan eta jalma anu di awal teh di zamanil awal yasiluna ngaraih atau terepi atau sampai ki santri ila maksudihim kana pirang-pirang maksudna ieu santri zaman awal. Wa muradihim sareng ngaraih cita-citana kanu dipikahoyongna. Wal ana tetapi ari ayeuna mah yah taruna sok marilih sok narangtukeun santri teh kana sagar urusanana nu pantas nu layak teh bi anfusihim ku dirina sorangan milih. Layah sulu maka seueur teu hasil atuh ieu talib minal ilmi tina ilmu wal fiqhi jeung fikih. Wa kana yuhka sareng parantos dihikayatkeun anna Muhammad bin Ismail saestuna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dihikayatkeun cenah Imam Bukhari kana kabuktosan Imam Bukhari teh bada'a awalna bi kitabatis salati. Imam Bukhari teh diajar ilmu salat. Kasa diajarna Imam Bukhari ilmu salat ala Muhammad bin Hasan ka Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Faqala maka cumarios ieu Muhammad bin Hasan lahu ka Imam Bukhari.
idhab indit anjeun wa ta'alam pelajari ku anjeun ilmal hadisi kana ilmu hadis. Sebab uningan Imam Bukhari ahli hadis, pinter kana hadis, sok pelajari ku anjeun hadis. 5 kana perkara ro'an tos ninggal tos meneliti ieu guruna Muhammad bin Hasan teh anadzalikal ilma kana sayaktosna ilmu hadis al yaku eta leuwih pantes, leuwih cocok, leuwih layak bitabihi kana watakna atau tabiatna talentana Imam Bukhari. Atau laba maka nyupri hatu Imam Bukhari ilmal hadis kana ilmu hadis pasara maka janten sukses pihi dina ilmu hadis muqaddaman eta nu pangheulana pangpinterna pangpahamna ala jami'i aimatil hadis unggulan para imam hadis. Tah eta ceritana dituduhkeun ku guruna. Wayam bagi sareng peryogi li talibil ilmi pikeun kisantri ala yajlisa supaya tong calik kisantri koriban caket minal ustadi di ustadna. Tong caket calikna teh tong caket teuing. Inda sabki dina nalika ngaos. Bigori daruratin kecuali lamun darurat heureun misal. Bal yang bagi akan tetapina peryogi ayakuna kabuktasan bainahu antarana kisantri wa bainal ustadi sareng antarana guru qadrul qausi jarakna teh sakira-kira ukuran panjangna gondewa. Jarakna teh antara guru jeung murid. Painahu maka arisanyana jaga jarak eta akrobu langkung nyaketkeun ila ta'dim kana ta'dim. Wayam bagi li talibil ilmi sareng peryogi oge keur kisantri naon ayah tariza ngaraksa santri anil akhlaki kana akhlak ngajaga akhlak azami mati anu awon. Fa innaha maka ari saestu na akhlakna awon teh eta kilabun sapertos anjing maknawiyatun dina bangsa maknana. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng temen tos ngadawuh Kangjeng Nabi la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw qalbun. Mal asub cenah malaikat rahmat kahiji imah pihi nu tetep dina imah teh aya suratun gambar au kalbun atawa anjing. Wa inna ma yata'alamu sareng pastina kedah diajar sahal insanu manusia biwasitatil maliki kalawan perantaraan malaikat. Wal akhlaqu dzamimatu sareng ari akhlak anu dicela eta ropu dikauningakeun itu damimah akhlaqul damimah fi kitabil akhlaq mun hayang uning mah pelajari tina kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna sareng ari kitab urang sadayana hadanu ieu maksudna mah kitab taklim eta latah tamilu teu narima ngawengku teu ngabahas maksudna mah. Ieu kitab taklim bayanaha kana papertelaanna akhlak damimah khususon anit takaburi khususna tentang takabur. Kila dicarioskeun al ilmu ari ilmu eta harabun musuh lil muta'ali kanggo jalma anu gumede nu angkuh jadi musuh ulah angkuh. Kasaili saperti banjir harabun jadi musuh lil makanil ali ka tempat nu luhur. Maksudna moal meunang ilmu mun urang ngagaduhan sifat takabur. Wakila sareng dicarioskeun bijadin aya siiran bijadin la bijadin kula majdin pahal jadun bila jadin bimajdin. Bijadin eta tetep ku sabab nasibna anu mujur la bijidin lain ku sabab ketekunan kulla majdin ari saban-saban keagungan.
Fahal jadun naha ari nasib anu sae nu mujur bila jidin lamun teu aya katekungan bimajedin ari saban-saban keagungan. Akam abadin yakumu muqama hurin wa kam hurin yakumu maqama abdin. Wakam abdin maka seueur pisan hamba sahaya yakumu anu nempatan ieu abid maqama hurin dina martabatna jalma anu merdeka. Sabab ilmu tah hamba oge bisa harkatna martabatna siga jalma anu merdeka. Wakam hurin sareng seueur jalma anu merdeka yakumu anu nempatan ieu jalma merdeka maqama abdin kana tempat abid. Faslun fil jiddi wal muwaddobati wal himmati wallahu alam bimuradih.